Raga Hejo terus lempang muruka lebah sumur legok Panamping dituturkeun ku Andaru. Sangeusna tepi ka sisi sumur harita Mbah Raga Hejo ngagerakeun suku katuhuna ditenyrageun kana lebah sisi sumur legok Panamping tenyrag lemah riang kajadianana ngagetkeun Andaru anu ngabandungan. Sabab harita sabudureun tempat Sumelegok Panamping jadi semu anu euneur lir upama ku lini pangaruh tina geteran kakuatan tenyragan suku katuhuna Mbah Raga Hejo. Eta geteran kakuatan nembus ka jero Legok Panamping. Ngajadikeun Nang Bole jadi ngarasa kaganggu. Tapi Nang Bole nyobaan teu malire kana eta kaayaan. Tetepe musyrikeun perhatianana mangsa ngayakinkeun jurus panunggal daya salira. Mangrupa jurus katilu ilmu panunggalan jati sampurna. Dina kayan keur kitu harita Nang Bole ngadenge Sora Sirawing anu jadi akina. Alah. Wayahna ngilang keluar heula na. Apanan datangna gangguan kudu gancang bisa diungkulanang. Sabab mun hidup teu kaluar nembungkeun diri na bakal terus diganggu. Apanan ngeunaan jurus anu katilu mah ayeuna jurus panunggal daya salira. Sabenerna ku hidup teh apanan geus bisa kacangking na. Ngan kali tinggal diuji we anu matak gangguan anu datang kudu gancang diungkulanang. Ulah ngadangguan tepikeun ka jalma anu geus ngaganggu teh ngagunakeun kakuatanana ngalakukeun tindakan kamanggali kitu nang. Apanan kitu ceuk aki manang kitu Sora Sirawing anu jadi akina anu kadenge ku Nang Bule. Sedengkeun Mbah Raga Hejo anu aya di sisi Sumelegok Panamping ningali Nang Bule masih keneh tacan muncul nembongkeun dirina harita jadi terus ngareret ka lebah tarungna Ki Sangkal Wulung jeung manggali si Jawara Idaman. Waktu ningali bantrokan senjata pedang jeung senjata popongkol ngakibatkeun anu keur tarung pada ngadaligdeug mundur ka tukang. Harita Mbah Raga Hejo ngacoelat ngan sakolepat geus nangtung digireun Ki Sangkal Wulung anu harita mancuhkeun tangtunganana. Bari ngararet ka Ki Sangkal Wulung harita Mbah Raga Hejo terus nyarita semu anu ngambek. Maneh saukur bisa ngumar caritaan Wulung. Ngungkulan mangkeluk anu kitu patut maneh. Tetela teu mampu ngungkulan nu jadi lawan. Kuduna era jeung mikir Wulung. Tarung geus sababaraha jurus acan anggeus-anggeus sabelegug. Ngerakeun sabulung. Ki Sangkal Wulung diamaku anu jadi lanceukna teu wani ngabantah. Sabab kanyataan anu disingahareupan memang di luar dugaan. Memang ulung ge ngarasa rumasa Kang Ijo masih tacan mampu ngungkulan anu jadi lawan. Sabab kemampuan jeung kekuatan ilmu sigali tetela di luar dugaan geuningan. Sigali teh mampu ngimbangan kekuatan ilmu anu digunakeun ku Wulung. Mbah Raga Hejo anu ngomongna direunteut-reunteut teh terus nyarita ka manggali si Jawara Idaman. Hei, gali. Lantaran si Nang Bule acan aya muncul, nemongkeun diri mangka manuk maneh anu bakal leuwih ti heula dibinasakeun ku dewek.
Ari maneh geus dibinasakeun mah si Sinang buukan Sinang bule tangtu bakal datang nemongkeun di dirina sia. Sedengkeun manggali waktu bantrok paneutup jeung Mbah Raga Hejo. Jadi ngageter hatena sorot panona ngandung Sri Kama pangabaran anu kuat. Tapi manggali si Jawara idaman nyobaan pikeun tetep tenang dina sikap jeung caritanana. Hai. Aku kan dari tadi juga sudah mengomong Mbah Raga Samal Hejo. Kan sudah tahu kalau aku nang boleh tidak akan tidak akan nemongkeun diri. Kalau tidak aku yang menggeruan untuk datang. Sementara itu menjadikan pamuhalan sih, aku akan menggeruan nang bule untuk datang menembongan diri. Sebab sedang menumpi diri di sumur Legok Panamping, bro, dan tidak bisa diganggu. Mengerti atuh ya? Kan dari tadi juga sudah diomongkan, ya? Ngerti enggak, Samal Hejo? Maneh leuwih ti heula kudu nyaho sia kadewek kali anu matak ayeuna ku dewek bakal ditinggalkeun heula. Kamonesan ti dewek teu kudu ngagunakeun jurus ngayonan jalma seperti maneh sia. Mbah Raga Hejo harita dengan katuhuna ngalakukeun gerakan kepretan dina jarak anggang. Kepretan teh jelas teu keuna, tapi manggali ngarasakeun ayana geteran kakuatan anu ngepret kana pipi beulah kencana. Kepret cubet aduh pipi aku kena sakit aduh panas banget pipi aku sakit dan panas manggali ngagrok kaget bari ngarasakeun ka nyeri terus kabangkieung mundur sababalengkah ka tukang bari dampaleungeun kencana nyepengan pipina beulah kencana anu panas jeung ngagempeng beureum harita manggali ngajaga kaseimbangan badana bangkieung dalig-deg raneg saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ningali kana eta kaayaan Kisangkal Wulung jadi ngumbar ka sukahatena. Kakaraku sakitu ge. Si lain geus ripuh gali surali dikepret ti kaanggangan kena gente tapi si lain tepikeun ka ngagero nahan ka nyeri. Hasok sia gunakeun kakuatan ilmu badu bangpak badu lingkeung teh sia. Gunana ka Mbah Raga Hejo lanceuk dewek ngarasirahna ngaleutikan jadi segede pada sia. Jawara idaman si gedebul badul. Sok sanaja dina kayaan hate rada sentar oge. Ajen wawasen kakuatan ilmuna Mbah Raga Hejo. Tapi manggali si Jawara idaman teu ngatarakeun maneh. Sikap jeung caritanana henteu robah. Sementara waktu ilmu badu bangplak padu lingkeung belum dapat digunakan sebab sedang diasah dulu ya, diseketan dulu sama Dewa Indra dan waktunya akan menjadikan rada lila ya sebab batu asalnya banyak yang dipakai jadi harus bergiliran dong ya, mengerti kan? Aduh panas juga pipi aku nih ngadengin setan manggali kalaka ngacapru ka mana karep harita Mbah Raga Hejo jadi amakeun oge. Harita langsung curug katuhuna nunjuk ditujukeun ka Abah Manggali. Aya geteran kekuatan anu teu beda ti geteran setrum. Harita ngarambah kana sakujur badana. Ngajadikeun kayaan Manggali ngagreter sakujur badana nu teu beda ti anu kasetrum Ya. Alah
Aduh, kenapa badan aku bergetar seperti begindang? Aduh, alah, bergetar ya bujur oge miru ngageter ke, aduh, menjadikan, tambah buat getarannya, aduh, sakit, bagaimana ini teh, Manggali ngagero kaget menahankan nyeri, tapi kejadian seterusnya ngagetkeun Mbah Raga Hejo jeung Ki Sangkal Wulung sabab teu kanyahoan kadatanganana. Harita nang boleh geus aya di gigireun Manggali anu saterusna leungeun kencana nyekelan leungeun katuhu Manggali anu kaayanana keur ngagreter sakujur badana lir anu kasetrum. Barang ngadenge barang leungeun katuhuna dicekelan ku leungeun nang bule. Harita ngadadak kayaan Manggali jadi eureun. Tengah geleter deui sakujur badana. Dina karakterna Eyang Buana Putih harita sikap jeung carita anang bule anu tenang. Terus nyarita bari ngabagikeun paneutupna ka Mbah Raga Hejo jeung Ki Sangkal Wulung. Ngapangkeun abdi nang bule ngeunaan ka salira duaan mah abdi tadi tos terangnya anu janten hanya kalker abdi mah ayana kaributan anu lumangsung. Punten ya nya ku ayana eta kaributan teh abdi ngaraos kaganggu. Eta anu kedah kauninga ku Ki Sangkal Wulung sareng Mbah Raga Hejo nya. Da saira duaan ge moal kelesa upami aya anu ngaganggu mah. Nya leresnya. Mbah Raga Hejo nutup antep kanang bule betus nyarita. Jadi maneh nu ngaran si nang kubante nang bule teh. Akhirna mah maneh aya datang sa nebungan diri. Maneh budak keneh tapi geus boga kakuatan ilmu anu hebatnya. Sedangkan Ki Sangkal Wulung jadi boga pamikiran. Hayang ngajajal kekuatan ilmu nang bule anu kakarek harita keur maeh nama kakarek panggih dikieuna jeung nang bule teh. Harita Ki Sangkal Wulung ngararet ka Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna betus nyarita. Kang Ijo idinan bari kasempatan ka Ijo. Terus terang Wulung ngarasa penasaran ieu teh hayang ngajajal kana kamampuan jeung kekuatan ilmu sinang bule. Kak Ijo geus heula Wulung nyida merasa kapanasaran ieu teh Kang Ijo. Wulung maneh diberi kasempatan ku dewek pikeun tarung ngalawanan sinang buukan bule. Tapi kasempatan maneh saukur dua juaralitan dua jurus mun teu mampu ngungkulan lawan ku dua jurus maneh kudu muncrat mundur dewek anu bakal ngalawanan sinang bule. Anu mantak maneh kudu ngagunakeun sakabeh ilmu dina kakuatan anu sapinuhna Wulung. Mbah Raga Hejo mere kasempatan dua jurus kanu jadi adina. Mun dina dua jurus tacan mampu ngungkulan lawan mangka dirina anu bakal tarung ngalawanan nang bule. Anu matak Ki Sangkal Wulung kudu langsung ngagunakeun sakabeh elmuna dina kakuatan anu sapinuhna. Saterusna harita Ki Sangkal Wulung langsung nantang tarung kana bule. Ahina mah si laing panggih jeung dewek sia nang bule. Mun si laing mung kaganggu maka si laing kudu sagancangna bisa ngungkulan kaayaan anu lumangsung. Kadatangan dewek ka dieu teh memang ngahaja rek nyieun kaributan dina ieu kasempetan dewek langsung nantang tarung ka si laing nang bule. Nyingkir si laing gali si jawara idaman si goblok si kurang ajar si kurang saeunan. Bandungan ku si laing tarung dewek ngalawanan sinang bule. Anu jelas cukup ku dua jurus dewek bakal mampu ngarubuhkeun sinang bule. Mundur si laing gali.
manggali ngarawet ka nang bule betus nyarita. Mang akan ngabandungan pertarungan yang berlangsung ya Nang ya. Terutama harus menjadikan mewaspadaan dengan Mbah Raga Hejo. Dia membogaan kekuatan ilmu tingkat tinggi Nang. Yang jelas kekuatan ilmunya lebih hebat dari si Sangkal Wulung Nang ya, yang sekarang menantang untuk bertarung. Sekarang Mang akan memundur dulu ya Nang ya, untuk membandungan kejadian yang akan berlangsung ya Nang. Geus kitu mamanggali. Terus ngagajeng loncat menuju ka tempat anu rada anggang. Mbah Raga Hejo ge ngajrelat ka tempat anu rada anggang. Ki Sangkal Wulung adu hareupan jeung Nang Bule. Sedengkeun Nang Bule anu hayang gancang bisa ngungkulan kaayaan. Harita langsung nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kekuatan puncak elmuna nu disebut ilmu pancer tunggal pungkasan. Kaayaan dirina jadi robah dina karakterna akibuana ireng. Harita sikap jeung caritanana jadi kasar. Parobahan kaayaan dirina Nang Bule ngagetkeun Ki Sangkal Wulung jeung Andaru. Iwati Mbah Raga Hejo anu teu katingali kageteun teh Nang Bule netep seukeut ka jeung lawan bari terus nyarita. Maneh teh hayang ngajajal kana kemampuan aingnya, hasok buktikeun pangebegug maneh teh anjir. Geus montong lobat capek tarung jeung aing mah. Sangka Wulung sia. Mun heueuh mah maneh bakal mampu ngarubuhkeun aing. Hasok maju sia lain hulang-hulang koplok. Ki Sangkal Wulung anu geus saga diri ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng dina jurus pungkasanana. Dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kitu deui kakuatan tahap akhir ilmu mantra langkara. Nang Bule. Si laing montong nganggap enteng ka dewek deuleuh sia koplok. Kabenangan ku sabetan pedang dewek si lain bakal rubuh eueuh nyawaan deuleuh sia. Tada sia jurus pedang kalabang ireng. Heya! Jorelat cilung Ki Sangkal Wulung maju nerajang. Tapi Ki Sangkal Wulung jadi kageteun sabab harita Nang Bule ngan saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar kagigir. Sauhiuk wus gilak plos. Sababaraha kali sabetan pedangna daya anu kena kana anggota badan lawan. Dina kacepatan gerak anu teu katuturkeun ku kasegetan panolawan. Harita Nang Bule ngasupkeun kepretan dengan katuhuna kana beungeut lawan. Kepret beungeut sak sebenarnya. Jatah beungeut dikepret kurang aja. Ki Sangkal Wulung ngagero kaget jeung nahan ka nyeri saterus ngadarig ka dorong mundur sabab lengkah ka tukang. Ki Sangkal Wulung gancang mancukeun tangtunganana. Beungeutna karasa panas. Mulalang ka Nang Bule betus nyarita. Si lain licik sia koplok. Nang Bule ngalakukeun panalajang hepret beungeut sia. Ngabongohan sia teh. Eueuh ti dituna sia tarung make jeung ngepret beungeut sagarupa. Anu balik we si lain tarungna sia Nang Bule. Nang Bule nyeungseurikeun ka nuju lawan bae nyarita. Maneh mah loba pisan alasan tarung teh Sangkal Wulung. Lain aing anu licik ngabongohan anjir tapi maneh anu balangah. Nu matak gelut jeung aing mah ulah cileureun, kudu konsentrasi sia. Teu bisa neuleuh kana gerakan aing anu ngepret kana beungeut maneh. Lumayan karasannya nya kepretan aing mah nya, peureus-peureuhnya.
rasakeun sia. Kisangkal Wulung beki ka hudang amarahna di badangan ngemuka kaget. Sabab kekuatan tanaga lapisan Nang Bule mampu nembus kekuatan ilmu watu galung. Malah tata gerak Nang Bule dikapangaruhan ku kekuatan ilmu mantra langkara. Kisangkal Wulung sagadi diri bare musirkeun perhatian ka lawan tos nyarita. Dewek tata rumasa eleh jajatan ku si lain Nang Bule. Masih keneh aya kasempatan keur dewek ngabuktikeun kemampuan diri sia. Dewek boga kayakinan si lain dipastikeun moal mampu ngimbangan parajang dewek mah Nang Bule. Kisangkal Wulung naneskeun dirina bakal mampu ngarubuhkeun nu jai lawan. Nang Bule nyarita deui di Barung jeung Seri. Kasempatan keur maneh ngan kali tinggal sajurus deui Sangkal Wulung. Percaya sakan omongan aing. Mun maneh henteu bagug ngarubuhkeun aing, tangtuna oge maneh anu bakal dirubuhkeun ku aing sia. Tapi aing boga kayakinan maneh anu bakal rubuh jeung nandangan ka nyeri sia. Kali tinggal kumaha upaya maneh we ieu mah Sangkal Wulung? Ya. Si lain montongnya capek ka mana karep Nang Bule. Dewek jago kolot anu geus lama kalangan di dunia kajawanaan. Eueuh ti ditu na make kudu rubuh ku budak sacepak, ku budak kamari sore. Rubuh saing Nang Bule. Sorelat julung Kisangkal Wulung maju narajang. Sabatan pedangna jeung leuwih garang. Da pugungan saukur boga kasempatan sajurus deui kudu mampu ngarubuhkeun nu lawan. Kisangkal Wulung jadi kageteun di we. Sabab seperti tadi deui wae Nang Bule saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar ka gigir. Saukiuk wush kilak pros. Sabatan pedang nu lawan taya nu bisa kena kana anggota badan Nang Bule. Kacepatan gerak Nang Bule leuwih cepat tibatan sabatan pedang lawan. Geseh waktu sababaraha detik tisanggeusna 3 kali sabatan pedang teu kena kana sasaran, harita pikeun anu kadua kalina Nang Bule ngalakukeun gerakan anu teu katuturkeun ku kasegetan panulawan. Harita tonjokan peureup katuhu Nang Bule ngahantem kana dada lawan. Satyuk cumurot deui. Aye jana sia roboh aing alau. Kisangkal Wulung ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang reab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbanganana. Jengkang koleab kedebut Kisangkal Wulung rubuh ngabebengkang maling lemah. Ningali Kisangkal Wulung rubuh manggali ngumbar ka sukahatena. Sekarang kamu menjadikan kena batunya bro. Kisangkal Wulung rasain loh. Kata gue juga apel loh. Babengok sekalipun kamu sudah tipe porose akan tetapi tidak berhasil. Makanya loh dalam hidup ini jangan banyak menimbulkan pica capeknya. Mbah Raga Hejo padahal sudah memberikan kesempatan 2 jurus kepada kamu untuk merubuhkan lawan. Akan tetapi yang kamu tarajang kalau aku Nang Bule dong ya, putus sirawing dilawan. Yang akhirnya kamu rubuh ngabebengkang maling lemah. Kenyataan ini harus kamu terimakan Kisangkal Wulung. Da badagong kolote Mbah Raga Hejo ngajrelat ngan sakolepat geus mancur dina tangtunganana di hareupeun Nang Bule. Sorot panon anu ngandung sima pangabaran anu kuat ti Mbah Raga Hejo bangun anu nembus karena jantung lawan. Terus nyaritakan Nang Bule. Nang Bule, kemampuan ma iroh maneh cukup hebat. Tapi dewek anu bakal ngayonanana bongan mancrut maneh geus ngahina sarta nangtang tarung ka dewek. Coba lawanan dewek
Mbah Raga Hejo maneh memang kurang ajar senang bule. Kurang ajar sia. Kawasain kalau teh ngomong di entod anjir aing memang geus ngahina terus nangtang tarung ka maneh anjir. Ayeuna maneh anu rek tarung ngalawanan aing. Teu masalah keur aing mah rek tarung ngalawanan sasaha oge. Bakal diladangan ku aing mah Raga Hejo. Si Samal Hejo ya tah. Alah dicoel ku ieu kebulut menang meuleum. Maneh mah boga kulit disorajeng batur anjir. Kalau kawas teu patut geuningan Raga Hejo. Hasok rek tarung ku cara kumaha wae ge maneh Raga Hejo sok. Buktikeun kemampuan maneh. Sok. Lawanan ku aing mah lah. Nang bule teu ngabantah kana caitana Mbah Raga Hejo. Malah ngabenerkeun manehna geus ngahina jeung nangtang tarung ka Mbah Raga Hejo. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan nang bule kayaan Mbah Raga Hejo bangun anu teu kapancing amarahna. Harita saga diri pikeun ijen jajaten nguji kakuatan ilmu anu dilawan. Mbah Raga Hejo ngagerakeun nunjuk ku curug katuhuna ditujukeun ka lebah nang bule. Harita nang bule ge ngalakukeun gerakan anu sarua nunjuk ku curug katuhuna ditujukeun ka lebah Mbah Raga Hejo. Dua geteran kakuatan anu kaluar tina curug masing-masing harita bantrok rimbulkeun sora anu ngabrebat sarta ngaluarkeun silalatuseuneun. Siut hus siuk hus brebat. Gas! Mbah Raga Hejo kerung rada kagetan oge sabab nang bole tetela bisa ngagunakeun curug katuhuna sarta ngimbangan geteran kakuatanana. Mbah Raga Hejo suku katuhuna nenjrag kana taneuh. Tenjrag lemah. War aya geteran kakuatan tina jero taneuh anu saterusna eta geteran kakuatan maju muru kalabah tangtungan badan nang bule. Taneuh anu ditincak ku sapasang suku nang bule jadi ngageter semu anu euneur. Nang bule bari jeung cerikeun. Aya lini euy. Maneh mah kalaka ngajakan tarung teh kawas kieu patut anjir. Aing ge begug atuh saukeun nenjang taneuh mah Raga Hejo. Nang bule harita suku katuhuna nenjrageun kana taneuh. Tergeteran dinya jero taneuh ngadadak jadi eureun. Mbah Raga Hejo kerung deui we ngamuka kaget sabab nang bule oge tetela mampu ngalakukeun tindakan anu sarua mampu ngimbangan geteran kakuatan dina jero taneuh. Nang bule nyarita di barujeng seri. Saukur kitu patut geuningan kemampuan maneh teh sia Samal Hejo. Maneh mah pamer kakuatan ilmu tapi anger teu mampu ngarubuhkeun aing geuningan. Alah kerung bingungnya. Hasok masih kena aya kakuatan nu sajana eueus sia Samal Hejo. Mbah Raga Hejo jadi penasaran harita ngalakukeun gerakan di tempat. Saterusna leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup bari ngagero. Montong waka loba ngomong sia maneh nang bule. Panarajang dilakukeun ku dewek. San naon deuleu sia? Kada sia. Hei. Geteran kakuatan anu rosa anu kaluar tina dengan katuhuna Mbah Raga Hejo. War, wush, datang rek nemrag kana badan nang bule. Tapi nang bule ge harita ngagerakeun dengan katuhuna didorong ka hareup. Geteran kakuatan anu kaluar tina dengan katuhu nang bule mapa geteran kakuatan anu datang. War, wush, war, bledak, gas. Bantrokan kakuatan nimulkeun sora anu ngabledag. Mbah Raga Hejo pikeun anu ka 3 kalina kageteun di we
sabab geus 3 kali ngagunakeun kekuatan panarajang jarak jauh tapi Nang Bule masih mampu ngimbangan kekuatan nu jeung lawan. Sedengkeun kisangkal bari masih keneh ngarasakeun ka nyeri. Harita jeung Andaru ngabandungan kana kejadian anu keur lumangsung. Ningali geus 3 kali Nang Bule mampu ngimbangan kekuatan panarajang jarak jauh Mbah Ragahejo, Andaru harita nyarita kaki sangkal wulung anu jadi guruna. Waduh. Wah. Yo kumaha yeuh Ki Guru? Mbah Ragahejo geus 3 kali ngungkulan panarajang jarak jauhna. Tapi tetel masih kene tetep bisa diimbangan ku Nang Bule geuningan eta Ki Guru. Cek Ki Guru kumaha ieu? Saha kira-kira nu bakal unggul dina ieu tarung? Ya. Dewek boga kayakinan Daru. Mbah Ragahejo lanceuk dewek bakal mampu ngungkulan anu jilawan. Sabab nu dilakukeun ku lanceuk dewek kakarek dina tahapan keur mancing heula kakuatan nu jilawan. Ku cara kitu mangka bakal bisa kaukur sepikeun ka mana kakuatan ilmu nu jilawan. Kitu tah Daru. Di sisi lain hayang nyaho mah euy. Pangna kisangkal wulung boga kayakinan anu jadi lanceukna anu bakal unggul. Sabab dilakukeun ku Mbah Ragahejo kakarek dina tahapan mancing kemampuan anu jadi lawan. Ku cara kitu bakal bisa kaukur kekuatan wilawan. Andaru terus nyarita deui. Tapi naon sia? Naon Daru? Ieu mah saupamana kitu Guru. Mun tepikeun ka Mbah Ragahejo eleh jajaten Gusti Nang Bule, tangton oge karap jeung kahayang Ki Guru ngapi milik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna teh moal bisa jadi kanyataan cuk da rumah. Disangkal wulung ngamak bari terus nyarita deui. Si lain mentong ka makarap nyarita teh sagoblok. Tuh kudu make jeung nyarita saupamna sagala rupa sia. Dagor ku aing. Sabab ke dewek mah geus bisa mastikeun si Nang Bule bakal ajal binasa ku leungeun Mbah Ragahejo lanceuk dewek nais ya Daru. Teu percaya kana kemampuan lanceuk dewek sakurang ajar? Ya ieu mah saupamana. Saupamana sia aya kadua ngadukung goblok. Mun tepikeun ka dewek teu bisa ngapimilih catatan rahasia ilmu panunggalan jati, dewek bakal mundur teu nya kajawaraan. Sabab eueuh hartina dewek bakal ngadunya kajawaraan mun teu ngawasa eta ilmu. Sabab mun dewek bisa ngawasa kekuatan ilmu mangka geus moal aya jago atawa jawara anu bakal mampu nantingan kana kekuatan eta ilmu. Anu matak si lain mentong ngomong saupamana segala rupa sadaru. Cebrot ku aing sia nya ari ceuk Ki Guru kitu mah Daru ge rek percaya we nya kudu percaya sia teh ngadukung goblok. Nya tong ngamak atuh teu ngamak kumaha sia mah sia nu cangcaya kana kemampuan sok dewek sia teh urang ajar. Nya Mbah Ragahejo bakal mampulah mukul dilawan tak kitu dukung ka sia teh. Andaru ngahaminan kana carita anu jadi guruna. Duanana musyrikeun diperhatianna ka tempat lumangsungna tarung katingali harita Mbah Ragahejo geus saga diri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu anu sejenna. Nang Bule mah panas deui ku caritaan ka Mbah Ragahejo. Maneh geus 3 kali ngagunakeun panajang jarak jauh Ragahejo. Tapi ku aing tetep bisa diimbangan anjir. Jadi cek aing mah lah meunggeus lah montong miceunaan waktu jeung tanaga teu puguh. Mending keneh arilit ninggalkeun di patempatan bisi modal ku leungeun aing sia. Montong maksakeun maneh make hayang ngelehkeun aing sagala rupa sia Ragahejo. Tapi Mbah Ragahejo tetep teu kapancing ku sikep jeung caitan anu jeung lawan lantaran harita